Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima tausin jeung manuk merak manuk tawus tewa wa tairun kita binyalifah wa bizahidin nafsihi wal khulaya wal khuyala iwan ijabi biraishi hijiman kanu perwatakan nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakma rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehna mah boga kebanggaan buluna asal jelema bae ngajerebebeng asal jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna aya merak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak mokos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak dia nembongkeun bulu jelema lamun nembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mantak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak teh aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak wari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah ayeuna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai bangsa bangkong bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nya nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah korenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah tu jelema teh
didinya sumberya jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake bulu dan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabelah itu udah manggilnya halal haram naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha tang bagusna perkara ieu adalah nu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok lantak ajur-ajuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terus saya datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur-nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus disian ngomong aing teu ngomong teu naon hayam merak kabelah dieuna eta hayam merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe teuing nempok ka luhur itu cahaya bulan masyaallah kabelah dieuna sararopan hewan-hewan anu sejenna teu ngahormat ai baheula mah isin ku merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dia teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka aya merak kabelah dieuna aya merak pusing loba nu ngalayat loba nu daratang cak aya merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageus gapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah aya merak eta jadi contoh mun jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing ngantek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah tuh geus teu aneh ih pemerintah ngaekeun lockdown bet tinggalin zaman sia kami mah geus tibaheula lockdown cicing di imah biasana nyekel tasbih hiji 2 nah gitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya butan bulu jembut ya ngajina bari nundutan ganana cak kiai ge cabutan jana bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka mengaji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian dah iyalah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri
lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun santri ge lamun geus boga ilmu aju teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorang cici urang kudu boga saung sorang ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar di pamajikan besi yang teh ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaji teh pokos kitu teu kaji aya di Banten aya Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik jasa ka imah kula gorenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolot nu comang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya eta urang Banten bener serius ya serius ya cek ulah teh sugan teh uzlah gorenganan teu nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pamer anu sok dipamer-pamer mah tah sakikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot bae mah tersebut teh kitu ari kumaha mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan kiai anu ti penting mal kapangi wah ieu mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul naon gitu garana teh online eta kos kitu teh kiai teh sebalah bae kapangi jeung kiai etalah ngaranna keur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang can ngarti can paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul can boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh ya di diri urang sebab cek Kangjeng Nabi man aropa nafsa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok eta ge hijab terus cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyieun ngeunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah gitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus rambut geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh ieu lah
micenan bulu ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh ya lain carita micenan bulu-bulu ulah anu dibanggakeun mungkin nama kaditu awak urang kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung ieu contoh hayam merak di hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung pangginina pangapitna panggilena sadunia moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mantak aya bahasa aya beraku kuncungan untuk melengkapi cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jaga meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunna teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah hayam merak sanggeusna buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha Masya Allah datangkeun geura urang ka dinya nu mantek lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha sebab rasana urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraha ton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal ge ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung nage ku Allah berarti teu di aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majlis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tapi da ge ti Allah Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masuki bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener-bener iya bener giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100 eta boga rasan urang boga rasan Allah asal gati Allah yes saya di kantong ya bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leunyeun aing hungkul kuari deuk haol beakeun kabeh 10.000 wadai aduh Masya Allah kan balik ngabonceng ngababaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang beakeun paing kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu ke contoh hungkul keur contoh hungkulna ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema Masya Allah urang ngaji gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar sia di jero bae isin sia sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teu nongko situ moal jadi jelema bener maksudna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina
jeung sejen kahijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungitkeun kos kitu hese hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebejana ge flu aduh tuh bisa hadis jangan keur flu kanu sugih mah flu ge datang bae hijab aduh lain pudoli iyo pudoli nu seje ngan guru nama iya aduh Gusti Allah hijab ieu cerita hijab ieu eta mah contoh doang urang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam mentak udang di peuting teh berat eta teh hijab ketika orang hudang barang deuleu jam 2 Masya Allah itu penting teuing ya lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan Masya Allah kan tas blangkeun udang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun beureun ku Gusti Allah manan kitu gaeng kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi kosi ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti menta abdi kekuatan ka Gusti dah beres insyaallah tunduk tama perwatakan sia tama urang rek urang tas belang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk bisi tunduh hijab mantap picenan bulu bakal ngeunah ngan ibadah udah hidup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kalina jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batur jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran ieu mah nyararah obe ongko dah iya belajar wicina cara manuk merah abeh bisa nempok ka panon poe lain sakadar nempok panon poe tapi nempok aya nu nyieun urang nempok panon poe da teu inget ka nu nyieunna nempok bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika orang neuleuh awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu eueuh nu jore cak Gusti bas sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleuh teh Gustina geus teu kadeuleuh jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah ge mah teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengan nafsu ibadahna pasti nafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal geudang ibadah nu tadi nama maca Quran teh sain doang cokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah eueuh hahalang maca Quran berbet Masya Allah teu kadenge
Bismillahirrahmanirrahim. Balikeun insyaallah, balikeun. Cek pamajikan kacepet. Oh, halang. Cet. Dibaca henteu sih kan? Henteu, balikeun. Masyaallah karim. Teh. Contoh hayam merak. Ulah dibagakeun ilmu urang, lamun dibagakeun ke masang bendera, lamun masang bendera bisa kadeuketan ka pemerintah. Selesai. Oh sin jabarwas, sin jabarsalam, alif jabarlam, mim pasang wassalamu. Selesai. Asal kiai geus kadeuketan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ilmu tinggal ilmu. Luanta kiai yayasan lain jore jadi kiai kocoran dana nanti pemerintah. Aya satu kebanggaan di dirina, yo aing bisa ngabangun, yo aing bisa hijab. Keur carita hijab, masya Allah. Luanta kiai aya disebut kiai, sia ka aing mamang memang kiai atuh. Aing jadi kiai, batu nurutan sia mamang, palu sia lain. Eta karana nambahan bulu nu kos kitu. Teu bagus. Geus satu kiai ka mana? Tah kitu. Menang sataun kiai keneh bae atuh. Mama sih. Masyaallah. Aing sadakolot masih kiai keneh mama. Nukan. Terus kitu na tambah bulu hijab. Justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana? Aing ulah kiai atuh buya. Siapa goblok urang. Ulah kiai lah, mang haji ke naon bae lain mah ulah sebut kiai isin. Lamun dilebur keur dihormat mah ngariung asa jadi kiai beuh komo tukang ceramah. Dihormat gelas dage nu lain gelas bodeh lain leutik bodeh ong bodehna gelas embahna gelas datang ka hese nginumna ge kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae manis aya segala rupa koba aku bata mah akan ditawaran entar bawa geus kiai teu aku mah loba bangga urang teh ngarasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema aju ditolak tolakna bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kitu ji keke masalahna kumaha nya itu anu ngamenangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji. Kayak aja asal ngadenge surah mah 3 mah baik. Tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae. Aing kabari mah aing asa jadi kiai. Tapi barang aya masalah. Duh, embung aing kiaikeun ieu. Kiai ya nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jaget bae abari mah asa jadi kiai aing barang aya masalah hese nah jadi rarasa jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira anu nanya masalah mah masyaallah hes. Kiai, ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu, aju hitut. Adu batal. Nah, ieu mah hitutna keluar buku. Eta si batal teh nya. Nyaho nya. Jadi kita membun keluar bukur mah wallahu alam. Kiai blon sama kiai. Main seretan ngaranna teh mah. Tah, bulu belajar cara hayam merak
satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakituna we sakituna bah rugi urang hirupnya sakideung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos kali naudzubillah min dzalik ieu teh urusan bebeungkeut adana ieu teh bebeungkeut jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak mending kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh kudunya henteu bisa urang teh galuncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teu bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karat ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng aing kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel jai mah ih eta teh jawab urusanana aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nyeuna eleh nikmat zahir ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan-kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan peuting berang ruhani balik ka nyeuna masyaallah nikmat tengah hiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pangjleba pangbloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon da mah pangbloon-bloon aja ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mah susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu menjadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai bulu piceunan